Mang, ngaran teh dah, Mang. Hidayat Saifullah Mereka kan Jainuddin. gitu atuh, mereka gitu. Saha ngaran teh? Hidayat Saifullah Jainuddin MZ. Benerna mana? Usrok. Umur berapa tahun, Mang? 15. Bener, Mang, 35 tahun gitu, Oh, Mang. kalau pemikiran. Tahun, Mang. 15. Bener, Mang, 35 tahun gitu, Oh, Mang. kalau pemikiran. Pemikiran naon tuh, Mang? Biasa, pemikiran dunia sanggeus-sanggeus. Mana, Mang? Eta mentak Enggak, kolot. ini pikiran. Terus Terus hobi teh naon, Mang? hobi ngarebut. Ngarebut naon? Ngarebut pemajikan batu. Emang galak, boy. Kadang ngeunah, Urang. ngeunah pasiana. Payu kita, Mang. Teuing. Cita-cita jadi naon, Mang? Cita-cita bingung euy gelah. Urang mah ngomong-ngomong cita-cita sok ngapulang. Naon? Soalnya cita-cita mah obat teuing euy. Naon sebutkeun hiji urang dihitungan. Urang sok hayang kawin. Hiji hayang kawin. Eh, Dua dua sok hayang loba imah. kontrakan nu balen nu batur. Eta Tilu naon? tiruna poligami malah. Geus sakitu. Terus teh statusnya kumaha? Statusnya orang sorangan we kieu. Sing nanti kumaha, Mang? Da urang mah teu boga saha. Salaman. Oh, Asli. Gitu. bro. Ai lahir di mana emang, Mang? Oh, lahir teh urang teh dilopehkeun euy. Tidak naon. Oh, di lopehkeun gitu dah. Itu orang teh nyaho orang. Guys. Nu Mang. Nama siapa? Muhammad Saiful Anwar. Hobi? Hobi main bola. Cita-cita? Cita-cita jadi pemain bola. Status? Status urang halusna. Naon? Warna deui. Naon? Hanya Naon? jomblo. Guys, balik. Ai ngaran maneh saha? Saha we kepo. Nu bener ngaran saha? Sabuk ya. Dennis Cipta Gumilar. Ngaran nama halus mata bolotot kumaha? Ibah keturunan. Turunan. Umur sabaraha tahun? Sejuta. Nu bener. 13 tahun atuh. Bunga teh 20 tahun maneh mah. Daun di kolotnya. Ayo cita-cita maneh jadi naon? Pemain bola. Main bola naon? Bola futsal. Maka pake. Kepake. Maaf. Futsal. Kurang gendut awakna. Hobi. Nanya. Hobi. Kulit. Aduh. Cita-cita jadi naon? Status. Bagus. Jomblo. Aduh. Tinggal nah. Bisa kasih penjara 12 tahun menetes ya. Oke, terima kasih. Beng, mana nanya siapa, Beng? Iya, berapa detik? Mana? Tah, anakkeun. Iya, pantas letik atuh nu ditanya teh. Tok, mulai. Mana sampean? Cakep aja. Kamu berapa tahun? 15. Lupa detik-detik mana tikot? Coba apa kali aja? Siapa tuh? Hah? Kapan tahun? Kelas berapa? Kelas tidur. Masih di oge, detik oge. Tuh, cita-cita jadi naon? Cita-cita teh jadi enggak anak monyet. Ya bener teh, mana cita-cita jadi naon? Polisi. Polisi tidur dong. Hobi naon hobi? Hobi jangan HP. Main game, yo bocah game teh yo, bocah game ya carikan ya tah, oke. Ya. Status Status jomblo. lalu dikene sama hubungan. Emang. Balik. Mang, jangan mundur. Itu mah maju ge. Sainganna ka Rasep pokoknya bener pas-pasan yang kieu. Mari tadi tuh. Ngaran saha? Hidayat Muhammad Saifullah Jainuddin MZ. Beneran naon, ah? Mang Ikin. Kebenaran Usrok. Umur berapa tahun? Umur 15. Umur kan 35 tahun, oke. Obat yang pemikiran. Ayo, hobi, anak, Hobi awajak. banyak naon? Banyak awak. Bulan itu Saifullah abdi kasep sumpah demi Allah. Umur 18 jalan. Jalan ke hareup da maju mah hese. Hobi main bola.
sekolah kasih. Cita-cita jadi polisi tapi berat euy, kudu loba duit. Ya beratna duit na. Ya boga. Tapi tidak berlajang. Tidak berlajang kan? Enggak. Kita gagal. Gagal duda.